ilmu bakal ditolak, lamun ayeuna ilmu tanpa amal bakal disiksa. Tah kumaha bisa kitu urang teh ulah korek ku ilmu anu wajib. Buah-buah eta urang teh sebab contohna putra putri urang wallahu a'lam buah apaleun kana jampe alus, buah apaleun kana jampe sholat, buah apaleun kana urang jampe urang wudu atanapi jeung sajabana teh buah apaleun urang kana aku ibu imam teh satantos bila mana urang apa wayahna kudu urang teh kudu ngadidik dina fitnah. Itu jauh teh urang teh kudu saja atuh urang teh kalak putra jeung putri urang sadaya atau urang dulu urang sadaya. Insyaallah kalau urang disebutkeun perehan kana ilmu wajib eta teh salah sagios nyaeta baladna nafsu boleh. Nah,